Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa muslimun sareng tos ngriwayatkeun Imam Muslim annam ra'atan saesunai jawawe min Juhainata di kampung Juhainah eta atat datang imro'ah Rasulullah SAW ka Kanjeng Rasulullah wa yaritu imro'ah teh tahubla kereuneuh mina zina tina hasil zina. Faqalat ngucap imro'ah, ya Rasulullah, asabtu geus ngeunaan dosa kaula hadan kana ayeuna had pa akimhu mangka ayeuna ngadegen tuan kana had alaya ka kaula pada mangka ayeuna nyauran kanjeng nyauran sa Nabiullahi nabina Allah sallallahu waliha ka walina itu imro'ah. Pokola cek ayeuna pidauh kanjeng ahsin ilaiha gawe saya anjeun ilaiha ka itu imro'ah. Baida wadoat mangka di mana-mana ayeuna ngalahirkeun imro'ah pak tani datang anjeun ka kaula biha mawa imro'ah. Wa fa'ala aya awewe jina pas jina ngaku manehna teh jina ka kanjeng cenah abdi teh tos jina mangga cenah had abdi. Oh cenah cenah mana wali ente gerawan aya walina ieu cenah kayaknya lamun geus ngalahirkeun bawa ka dieu. Fa fa'ala mangka midamal wali nya we pas aya ngalahirkeun dadecana ka kanjeng. Fa amara mangka miwarang kanjeng Nabi biha fa amara mangka miwarang dahar biha ka itu imro'ah sa Nabi Allah sallallahu nabi Allah sallallahu. Pasudat mangka di ayeuna kitu talian meureun alaiha ka itu imro'ah naon sia buha pakaiana itu imro'ah nya cek urang nama di pernah urang panrek di hukum bener. Suma amaro teras ayeuna miwarang kanjeng biha kalawan imro'ah sok cenah ayeuna hukum katanya ka sahabat parujiwat mangka dirajam itu imro'ah mesti diranjam cepret diranjam ku batu di benturan bikin kamau tak kumaha eta kanjeng pas tos ngantodeun kitu summa salat teras ngatepankeun kanjeng alaiha ka itu imro'ah terus disolatan ku kanjeng. Pakola maka ngadawuh sang Umar Sayyidina Umar tusalli alaiha ya Rasulullah. Nah cenah kanjeng anjeun teh cenah bet nyolatan itu imro'ah nu jinah teh wahai kanjeng Rasulullah wa qad zanat panyata-nyata tos jinah cenah teh imro'ah teh. Qala sallallahu waduh kan sallallahu laqad tabat taubatan yakti nyata-nyata geus tobat imro'ah taubatan kalawan tobat law kusimat baina sab'ina lamun mah eta tobat dibagikeun baina sab'ina antara 70 jalma min ahlil Madinah di ahli kota Madinah penduduk kota Madinah lawasitum yakti ayeuna lawasi athum gitu lawasi athum yakti bakal nyukupan tobat ka itu ahli Madinah. Cenah ulah dikira ya tobatna awewe lamun dibagikeun ka 70 ahli Madinah penduduk kota Madinah mahi cenah tak kabagean. Wa hal wajadta nah ayeuna manggihan anjeun afdola kana anu langkung utami mimma jadat tini mang perkara jadat anu geus mujahadah atawa napi ngorbankeun itu imro'ah binafsiha kalawan awakna imro'ah lillahi azza wa jalla karena Allah azza wa jalla. Memang cenah aya teu wani paeh karena Allah cenah. Lantaran sieun ayeuna diadab di akhirat. Hebat cenah tak kitu ge. Lobana mah cenah jara rempe we. Tak ditepankeun ku kaula. Wa Turmudi ngariwayatkeun Imam Turmudi wa hasanahu ngarekeun bagus Turmudi kana ieu hadis wa Hibban fi sahih dina sahihna Hibban wal Hakim wa sahahu nyahekeun Hakim kana hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ka Ibnu jeung Umar
Qala lahu Ibnu Umar sami tu Rasulullah SAW yahdisu kaula kantos kuping Kanjeng Rasulullah SAW yahdisu nyarioskeun Kanjeng hadisan kana hiji cariosan lawalam asma'hu lamun mah teu nguping kaula kana itu hadis illa maratan aw maratani aing sakali atau nabi 2 kali hatta ada sehingga ngitung-ngitung itu Ibnu Umar sab amarat kana 7 kali. Walakin sami itu tetapi nanguping kaula kana itu hadis teh aksar kana langkung seueur tinimbang 7. Abdi teh cenah kantos nguping cenah nya sakali 2 kali mah tapi dietang-etang cenah 7 kali pas dietang deui langkung jiga nama carosan Kanjeng ieu teh kumaha sami itu Rasulullah SAW kantos cenah kaula teh nguping ka Rasulullah dia kudu ngaduh kanal kipli bara jelema kana kabuktian cenah aya jalma kana kabuktian sal kipli si kipli aya jalma ngaranna kipli min Bani Israil ti Bani Israil eta layata warau teu daek waro teu daek eureun cek urang naon teu daek eureun si kipli teh min danbin tina dosa amilahu nu migawe kipli kana danbin aya we migawe dosa eta si kipli nya hiji waktu patatu datang ka kipli saimrateun hiji awewe aya hiji awewe geulis nya kaparengan keur kalaparan aduh cenah pasihan cenah pa sok we cenah rek ditumpakan mangga atuh virus cenah nu penting mah abdi cenah kaeng ieu we kang etuang patoha mangka merek si kipli ka itu imro'ah sittina dinaron kana 60 dinar ala ayatoha kana supaya ngawati kipli ka imro'ah yo cenah ya pas oke orang tumpakan mana cenah ayo cenah orang ieu asal butut palama ku ada sama-sama sadiu kipli minat itu imro'ah mak ada rajuli kalawan kaya seperti gaya diukna ayeuna hiji laki min imro'atihi ti bojona itu rajul pas ayeuna diuk geus diuk jiga ngurek kikituan teh salaki pamajikan geus siap tempur geus rek ditumpakan meureun ar adat norok tok ngageter eta imro'ah wabakat ceurik eta imro'ah pas ditumpakan teh wah kesangoprot awak neroktok ceurik ngagukuk cek si kipli pakola cek si kipli mayukika eta naon ari nu matak nyarikeun maka aja nah yang beceurik cenah duh atuh asik cenah numpakan nu ceurik mah euy akarih tuka nah maksa kaula ka anjeun emang cenah kapaksa kumaha kita senang-senang aja happy cenah sekarang duit menang tumpakan cenah ku akal qala cek eta imro'ah lan teu cenah sanes kitu walakin nahu tetapina itu jinah teh jinah itu amalan pagawean ma amil tuh nu teu kantos midamel kaula kana ma abi mah cenah can kantos kikieuan cenah akal qatu sama sekali wa ma hamilani alaihi ilal hajat wa ma hamilani jeung teu ngadorong ka kaula alaihi kana jina teh ilal hajat tu aing pangabutuh abi mah kikieuan teh kulantaran aduh ulasku teu kuat we cenah tos sabaraha dinten santuan cek urang pakola cek eta kipli tap alina anti hada tak alina midamel anjeun awewe anti tegisna anjeun hada kana ieu wa ma fa'altihi jeung teu pernah migawe anjeun kana ieu ayeuna hada qatu sama sekali maneh daek kikieuan sementara maneh can pernah kikieuan kuat kaki tua tir cenah hirup maneh demi sesuap nasi rela cenah mengorbankan tubuh patir nyai geus ayeuna mah idhabi geus ayeuna mah indit anjeun awewe bahya mangkari itu
sitina dinaron laki keur maneh geus ayeuna mah pake baju tah duet eta nu 60 dinar peker maneh geus mere eta mah aing dibalik cenah kitu waqala cek eta Kipli la wallahi henteu cenah wallahi demi Allah la si badah muarek maksiat kaula badah sabadana ieu tobat nalogatna mah ieu kejadian mun cek urang abadan dina sawasna nya tu pamata ngantunkeun eta Syekh Kipli teh min lailati tina wengiana ngantunkeun tah si Kang Kipli teh peutingna pas baha mangka jadi tu Kipli eta maktuban ditulis tertulis bi a'la babihi dina luhureun lawang pantona Kipli innallaha qad ghafara lil Kipli mantap langsung ku malaikat mah aya tulisan sayyidina Allah eta ngapura Allah lil Kipli kasih ayeuna si Mang Kipli berkat naon eta sesuai judul teh kan nerangkeun ayeuna kitu fadilah taubat gitu. Da ampun ada san Ibnu Mas'ud Al-Fatihah